Wilujeng sumping di materi dongeng. Dongeng nyaeta carita rekaan atawa fiksi anu ngandung hal-hal pamohalan. Sedengkeun ngadongeng nyaeta salah sahiji kaparigelan nyarita. Tangtuna ngadongeng beda jeung maca dongeng. Ditilik tina wanguna dongeng dibagi dua, nyaeta dongeng panjang jeung dongeng pondok. Sedengkeun lamun ditilik dumasar kana eusi jeung palakuna, dongeng dipasing-pasing jadi 4 bagian, nyaeta nu kahiji dongeng sasatoan, 2 dongeng sasakala, 3 dongeng sajarah, 4 dongeng jalma biasa. Hiji dongeng sasatoan nyaeta dongeng anu palakuna sasatoan. Contona dongeng sakadang pecang jeung sakadang monyet ngala jambu. Nu kadua dongeng sakadang pecang jeung sakadang buhaya. Nu kadua dongeng sasakala nyaeta dongeng anu aya patalina jeung asal muasal ngaran hiji tempat, barang, atawa hal sejena. Contona dongeng sasakala Gunung Tangkuban Parahu anu pernahna aya di Kota Bandung. Anu kadua dongeng sasakala Karangnini anu pernahna aya di Desa Emplak, Kabupaten Pangandaran. Anu katilu dongeng sajarah nyaeta dongeng anu aya patalina jeung tokoh-tokoh sajarah atawa patempatan anu ngandung sajarah. Contona hiji dongeng Hanjuang di Kutamaya carita Prabu Geusan Ulun. Anu kadua dongeng Syekh Maulana Akbar anu aya di Kuningan, Jawa Barat. Dongeng anu kaopat nyaeta dongeng jalma biasa, nyaeta dongeng anu palakuna jalma biasa. Contona dongeng Si Kabayan Ngalanangka jeung dongeng Cikaracak Ninggang Batu Laun-laun jadi legok, kisah santri anu putus asa. Nah mung sakitu pedaran ngeunaan dongeng, mugia hidep tiasa nyangkem kana naon anu atos didugikeun. Upami aya patarosan mangga tulis di kolom komentar. Hatur nuhun. Tong hilap, like, komen, sareng subscribe channel ieu.